Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring maa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda nu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Mardeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh sok mika cinta ngupingkeun dongeng oge urang sami-sami diajarnya kana bahasa Sunda. Ngadongeng salah sawios tarekah kanggo urang sadayana kanggo ngamumule karena bahasa indung urang nyaeta bahasa Sunda. Kanu teu acan subscribe-na mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun anu bade ngiring komentar atanapi ngiring jempol nage mangga diantos pisan dina channel anu parantos aya. Sakumaha anu kauninga ieu carita Sareupna di Pajajaran teh mangarupikeun roman sajarah sareng roman silatnya. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu katilu. Dina seri anu salajengna anja urang teh kapegat ku waktu dina mangsa masih medar kaayaan Ginggi sareng guruna nyaeta Ki Darma anu harita nuju ngadongeng ngeunaan raja-raja anu aya di tatar Pasundan atanapi di Pajajaran. Kumaha lejengna ye carita mangga urang sami-sami bae bandunganku sadayana. Pamugi ye dongeng janten landong pangbeberah kana manah oge katampi kalayan kabingahan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Duh, Aki, meureun kula oge bakal ditangtayungan ku maung ti sancang nya Ki. Ceuk Ginggi gede hate sanggeus nampa beja yen sakumna turunan Pajajaran bakal ditangtayungan hirupna tapi ka akhir zaman. Puguh we dahsyat teh turunan Pajajaran, tembal Ki Darma harita teh. Ginggi mangan saukur jemedud ngadengikeun omongan guruna teh. Tapi inti anu deuk dicaritakeun di dieu mah nyaeta pasipatan anu beda euy antara Sri Baduga Maharaja anu jadi bapa jeung Surawesesa Jaya Perkosa anu jadi anak. Duanana teh boga pasipatan anu beda. Ari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah sabar wijaksana. Ari Surawisesa Jaya Perkosa mah getas harupateun. Sagala urusan teh dicokot praktisna, dicokot babarina. Kaasup nyieun kawijakan drastis anu sifatna teureugel atawa keras. Jiga contoh sejena deui. Ceuk Ki Darma geus dongeng-dongeng deui bae. Ceuk Ki Darma sanggeus 38 tahun marentah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi geus waktuna lengser ka Prabon turun tahta pikeun masrahkeun estafet kapamingpinan. Sabenerna ari Sri Baduga Maharaja mah ti heula copna teh ka Walang Sungsang nyaeta anak ti selir kahiji Nyi Subang Larang. Nah make cop kadinya sabab Walang Sungsang pasipatanana wijaksana, sabar dina paripolahna, teu gumede tapi boga kahayang anu pasti. Ngan bae Walang Sungsang nolak jadi pangagung karaton di Pajajaran.
Alasan mah hayang nyuprih ilmu agama Islam leuwih daria batan ngudag-ngudag kahirupan duniawi. Sanajan bari kuciwa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi nya tujuan nu jadi anak ninggalkeun pajajaran muru ka tanah Pakaleran anu kiwari ka telahna Cirebon. Inditna walang sungsang teh oge dituturkeun ku biangna nyaeta Nyi Subang Larang. Katut kadua dulurna nyaeta Raja Sangangara jeung Nyi Rara Santang. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ngayakeun tradisi anu jontor nyaeta dinangtukeun saha anu pangsaktina dina ijen nyaeta anu bakal dibenum jadi raja. Ceuk Surawisesa Jaya Perkosa, ama renced kudu adu jontor di papai hiji-hiji mah cenah gitu. Supaya teu nyangkolong kana waktu kumaha lamun jisim kaula dirempug ku sakumna para calon. Lamun sanggeus sakumna para calon ngarempug jisim kaula tapi keukeuh jisim kaula anu unggul nya hartina jisim kaula anu kudu dibenum jadi raja, ceuk Surawisesa teh edeng. Sanajan teu suka kana kasombongan Surawisesa tapi ieu kahayang nu jadi anak teh digugu dina adu jontor atawa pibu cek istilah kungfu Cina mah. Surawisesa saurang dikepung ku 7 calon raja tapi pamustunganana nya Surawisesa anu unggul. Itu tak salah sahiji alasan naon pangna akhirna Surawisesa jadi raja kadua gaganti Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh. Ceuk Dharma dina catatan sejarah Surawisesa teh jadi raja kadua Pajajaran nyaeta antara tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1535. Surawisesa Jaya Perkosa teh lamun bedang dina mertahankeun bebeneran inyana teu suka ka jalma-jalma anu resep ngarobeda karegejan hirup-hirupna Pajajaran. Walang sungsang anu saterusna nampa jujuluk Pangeran Cakrabuana tur anu ludeung misahkeun Cirebon nolak aya di sahandapeun Pajajaran. Ari Raja Pajajaran geus ganti mah ngarasa sajajar jeung Surawisesa. Dina nembongkeun beda pamanggih soal gaya pamarentahan oge beuki tembong. Ceuk walang sungsang alusna mah Pajajaran teh tata carana nurutkeun gaya pamarentahan Islam. Sabalikna Surawisesa leuwih betah mertahankeun sistem heubeul anu dumasar kana agama luluhur Sunda. Tah tidinya mah aya patelak antara Cirebon jeung Pajajaran teh beuki nembongan. Salila 14 tahun Surawisesa jadi raja ngalaman 15 kali perang jeung Cirebon teh. Ceuk Dharma harita teh kadenge harita teh Ginggi cuk cerek saha anu unggul ki. Ceuk Ginggi penasaran, eueuh nu eleh eueuh nu unggul ari dina peperangan mah urang Cirebon jaya di lautan sabab kapal lautna samakta ku Mariem. Ari Pajajaran jaya di darat sabab boga taktik tempur Ratuning Balasariwu anu lolobana ulin usikna di leuweung jeung di gunung. Pajajaran mah teu mingena teh sapap digempur ku urusan-urusan anu jauh dina perang tanding pakarang seukeut. Elehna teh ku uyah. Eleuh baruk eleh ku uyah. Ginggi reuwas harita teh. Atuh Ki Dharma kapaksa kudu nerangkeun deui kajadian-kajadian anu ngalibetkeun urusan pangan. Ceuk Ki Dharma dina zaman Prabu Surawisesa loba wilayah laut anu tadina dikokolakeun ku Pajajaran dijabelan buh ku Cirebon buh ku Banten. Mimitina palabuhan Banten dijabel ku Cirebon dina taun 1520 genep. Geus kitu palabuhan Sunda Kalapa dijabal ku Banten. Aya genep
palabuhan penting teh bogana Pajajaran di Jarabel boh ku Cirebon boh ku Banten. Balu karena urang Pajajaran geus teu bisa nyiar kipayah di basisir. Balu karena ti eta urang Pajajaran geus teu boga usaha dina ngurus hasil laut kaya ning lauk asin, petis, tarasi jeung uyah. Sanggeus mumusuhan jeung Cirebon sagala rupa bubutuh pangan anu dihasilkeun ti laut Pajajaran mah jadi teu boga. Tah tidinya rakyat Pajajaran jadi balangsak. Surawisesa turun tahta na kusabab urusan eta. Rakyat dipaido sabab dianggap teu bisa ngajamugakeun ambara hayat Pajajaran. Ceuk Ki Darma. Saterusna Ki Darma nerangkeun deui kajadian sabadana ti eta. Musuh-musuh Pajajaran beuki ngarobeda sabab ceuk maranehna Pajajaran kudu sirna diganti ku karajaan anyar anu boga tatanan agama anyar. Dina gantina raja anu ngagantikeun Surawisesa henteu rancing geus jiga Surawisesa. Dina mangsa nagara keur loba diganggu ku musuh, Prabu Ratu Dewata anu jadi kaganti Surawisesa kalah Kaminandita. Ceuk inyana batur moal nyiwit lamun urang teu nyiwit. Batur moal ganggu lamun batur teu ganggu. Ieu palanggeran teh hayang ngoreksi kasalahan Surawisesa anu aben merangan Cirebon jeung Banten. Ceuk Prabu Ratu Dewata mending ngalobakeun doa kahiyang sangka nagara salamet mah. Ceuk Ki Darma harita teh. Kumaha hasil martahankeun nagara ku jalan sabar teh Ki? Ginggi tumanya deui. Kalah beuki mojejret da musuh mah nya atoh we mireungeuh Pajajaran anu rek diancurkeun. Malah dipingpin ku pamingpin nu taya kaguam. Ceuk Ki Darma. Ki Darma nerangkeun dina zaman Pajajaran dicangking ku Prabu Ratu Dewata useur karaton dijorag ku balad Banten. Ginggi ngahuleng ngabandunganana tapi Ki Darma neruskeun lalakona. Tah anu ayeuna mah anu keur kumawasa teh katelahna Prabu Ratu Sakti Sang Mangabatan. Ceuk Ki Darma. Dupi nu ayeuna kumaha Ki? Nu ayeuna memang hayang nanjurkeun deui nagara ku jalan militer. Sabab dina zaman Ratu Dewata kakuatan militer teh kadalon-dalon. Tah halus atuh Ki ari kitu mah. Ginggi panuju. Tapi tetap teu bisa ngajamugakeun rakyat Pajajaran, malah mah beuki tambah sangsara. Ceuk Ki Darma. Baru Ki, naha make bisa kitu Ki? Ginggi heran. Sabab saking ku hayangna pasukan Pajajaran kuat, raja teh kolu meres rakyat ucara naik-naikeun pajeg hasil tani rakyat kasedot ku urusan mayar pajeg. Loba patani anu katalangsara dahar sore henteu isu sabab hasil tani ngan sakadar jang nyumponan mayar pajeg. Lamun leleda bakal kena ku hukuman. Ceuk Ki Darma. Nah hakitunya ongkoh ceuk Aki. Tugas pamimpin mah ngajamugakeun kahirupan ambara hayat. Ceuk Ginggi heran. Nya kudu nama kitu. Ceuk Ki Darma. Saterusna Ki Darma nyebutkeun yen aya kasalahan raja anu ayeuna anu karasak natrat yen manehna leuwih resep mere pangajen ka pangagung anu gawena muji-muji dirina. Tur sabalikna bakal nyatru ka anu sok ngageunggeureurkeun kawijakanana. Aing kaasup anu disieuh-sieuh ku raja sabab dianggap wangkelang kana kahayang raja. Ceuk Ki Darma.
hartina aki teh dimusuhan ku rajanya nya heueuh diberi ku prajurit ti kerajaan ki nya heueuh kitu ayeuna nyumput di tempat suni ki heueuh beuh geuning ki ceuk Ginggi reuwas tapi sia mah tetep kudu bumela ka nagara sabab aing kikieuan oge balas ku mika cinta ka nagara dulu ceuk Ki Darma. Tapi kumaha aki bisa bumela ka nagara saupama ku raja sorangan aki geus dimusuhan ceuk Ginggi nanya deui. Ditanya sarupa kitu Ki Darma ukur bisa rumenghap eungap. Memang sakapeung mah disebut bebeneran teh samar euy kadeuleuna. Raja lumampah kitu ngakuna alatan nyaah ka nagara jeung ka rakyat. Aing oge lumampah kieu alatan boga alasan nyaah ka nagara jeung ka rakyat ceuk Ki Darma. Lucunya ceuk Ginggi. Memang lucu. Dua pihak kananana kapada ngaku mika cinta tapi dua nana teu bisa akur nya gara-gara nama alatan beda dina cara mireungeuh naon anu disebut perjuangan ceuk Ki Darma deui. Kusabab itu nu keur kumawasa nya anu disebut bener teh anu keur dipigawe ku anu keur kumawasa. Geus kitu Ki Darma netelakeun deui leuwih gemet yen dirina bibi kaijid ku raja teh. Pedah dirina teu satuju kana tata gawe raja. Basa nagara dikawasa ku Prabu Ratu Dewata. Ceuk Ki Darma, raja teh teu satuju. Boga kawijakan anu leuleus dina ngurus nagara padahal harita nagara keur digempur ku musuh. Inyana kalah milih papagah tapa di nagara. Padahal ceuk Ki Darma anu disebut tapa di nagara teh lain tatapa mujasmedi di kabuyutan bari teu ojah teu daya teu upaya sabab ari ngalawan datangna bancana ti musuh mah nya kudu disanghareupan ku kakerasan jeung kakuatan militer. Saterusna Ki Darma cacarita deui yen cenah mireungeuh Prabu Ratu Sakti anu ayeuna nu boga kawijakan sabalikana. Dina pamadegan raja anu ti heula nyaeta ku jalan hayang nanjeurkeun kakuatan militer. Manehna oge angger teu satuju. Aing teh ti jaman Prabu Surawisesa tukang perang, tukang mimpin pasukan dina ngalawan musuh. Tapi anu dimaksud musuh mah harita mah musuh ti luar. Agi raja anu ayeuna nyampakeun kakuatan militer teh kalah dipake ngabasmi lawan-lawan politik anu aya di jero nagara. Loba wilayah bawahan Pajajaran anu diperangan ku bala tentara dipuseur dayeuh ku alatan dianggap wangkelang kana kawijakan raja ceuk Ki Darma. Deuh kurang ajar pisan atunya nagara teh ceuk Ginggi nenggel palupu. Ngajedog sia montong nyanyahwanan ngasongkeun pamadegan. Ki Darma kalah ambek mireungeuh Ginggi ambek teh. Ari Ki Guru nah kula bet kalah diambek. Pan mana kieu teh alatan kula hayang mangmeunangkeun Ki Guru ceuk Ginggi heran pisan. Cantang tu pamadegan sia anu bener jeung cantang tu pamadegan raja anu salah. Bisa jadi manehna teh kaliru dina narjamahkeun harti bela nagara. Angot lamun raja anu ieu loba kapangaruhan ku para pangagung anu niatna julig. Nyaeta hayang neangan kauntungan keur dirina pribadi, keur kauntungan kelompokna. Ceuk Ki Darma. Duh, nah aya manusia anu kitu patut Ki ceuk Ginggi. Dina pajamanan mana bae oge manusia kitu mah teu weleh aya. Kapanggihna ukur ku pamimpin anu masagi.
anu geus sampurna dina pangaweruh kapamingpinanana ceuk Ki Darma. Ari Ginggi ngahulengan katingalina jiga keur mikiran pertanyaan saterusna. Nah geus aya raja Pajajaran anu sampurna Aki, ceuk Ginggi neuteub seukeut ka anu jadi guruna. Ditanya sarupa kitu Ki Darma ukur seuri leutik. Aing mah moal eudeup nataan kakurangan jeung kaluwihan para raja Pajajaran ngan eudeup cacarita masalah sejen kieu nya. Ceuk Ki Darma bari ngarobah posisi sila tina sila ajeg jadi sila tutug atuh Ginggi oge nurutan pola guruna da keur mah tita tadi ngarasa cangkeul mendeko sila. Ki Darma nerangkeun panjang lebar hiji pangaweruh anu jarang dipikanyaho ku saban jalma. Ceuk Ki Darma, dina zaman Kerajaan Sunda dipimpin ku Prabu Tarusbawa nyaeta dina antara tahun 1000 dina tahun 668 tepi ke tahun 723 Masehi. Nagara geus nyusun 2 kitab Karatuan Sunda. Kahiji katelahna kitab Pustaka Ratuning Balasariwu. Nyaeta eusina ngeunaan pangajaran taktik tempur militer karajaan. Kaduana kitab Pustaka Sasana Kreta anu eusina mangrupa pangajaran atawa teori ngeunaan adeg-adeg jeung tata cara kapamingpinan Sunda. Sing saha pamimpin Sunda anu bisa nyuprih eusi 2 kitab eta tan wande bakal bisa jadi pamimpin anu sampurna. Nah geus aya pamimpin Sunda anu diajar tata cara mimpin nagara punitinan eta 2 kitab Karatuan Sunda Aki. Ginggi panasaran deui ka guruna. Acan, jawab Ki Darma. Baruk acan, Ginggi kaget ngadengena. Sabab dina zaman Eyang Rahyang Sanjaya nyaeta kira 700 atau 800 tahun anu kaliwat eta 2 kitab Pustaka Karatuan Sunda teh ku anjeunna diampihanana ku jalan disumputkeun di 2 tempat anu hara-haraeun anu hese disabaku manusa ceuk Ki Darma. Ngadengi kitu teh atuh puguh Ginggi tepi ka ngalenggak heran. Atuh kaya kitu mah mustahil bakal aya pamimpin anu sampurna Ki. Sebab jalma geus teu bisa nyuprih ilmu ka pamingpinan ceuk Ginggi handeueul jeung ambek. Kitu sababna secara rencepan sabenerna keur loba jalma anu kukurusuk neangan di mana eta 2 kitab teh disumputkeunana ceuk Ki Darma. Tapi ka kitu nanya Ki, Ginggi gogodeg heran. Pantesan atuh Pajajaran eleh bae komarana Ki. Sabab teu kawaris 2 paelmuan anu eta rupina mah ceuk Ginggi harita teh. Kitu pisan oge henteu euy sabab sabenerna mah Pajajaran oge kawaris. Sarerea kawaris nya kaasup sia. Baru teu ngarti Aki kula mah ceuk Ginggi semu teu percaya. Ki Darma teu ngajawab langsung tapi nerangkeun hal-hal sejena anu aya patalina jeung 2 kitab Pustaka Karatuan Sunda teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Ieu Ki Darma nuju ngadongengkeun zaman kerajaan-kerajaan sateu acan zaman manehanana. Jadi aya dongeng dina jero dongeng ya. Haturan wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco mikalandep kana padaran dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran ieu. Pamugi sakali deui ieu dongeng teh katampi kalayan kapingahan oge janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Keresan ieu teh dongengna genrena silat sareng sejarah.
dilebetna ieu teh seueur pisannya anu nerangkeun sejarah kerajaan Pajajaran. Tak gitu urang sami-sami diajar we itu ngupingkeun maca Mang Aa anu maca para wargi anu ngupingkeun ngadangukeun anak dina danget ayeuna sakali deui Mang Aa teh can tiasa bentan kintun salam ka sadayana. Insyaallah ke dina seri-seri adu salajengna Mang Aa sadayana tangtos di kintunan salam deui nya ka urang soreang aturan utamina ka sadayana santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al Jawahir di Lembur Tegal ya sareng ka Ibu Ramana oge ka para asatidna nya asatidahna mudah-mudahan sarehat sadayana oge ka admin ya anu sumanget ya teras ngupload dongeng Sundanya ayeuna keresan di selang heula ku dongeng anu genre silat sareng sejarah gitu nya. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae bandungan ieu dongengna. Ki Darman teu ngajawab langsung tapi nerangkeun hal-hal sejena deui anu aya patalina jeung dua kitab pustaka karatuan Sunda. Ceuk Ki Darma jirimna kitab mah disumputkeun sabab bisi beunang ku anu lain hakna. Cenah lamun beunang ku jalma jahat tinang tu bakal bahaya keur keamanan dunya. Kusabab kitu Eyang Rahyang Sanjaya ukur nepa-nepakeun eusi kitab ku cara lisan. Kabeh jalma teu dititah langsung maca kitabna. Saha-saha bae aki jalma-jalma penting anu kawaris eusi kitab secara lisan teh? Ceuk Ginggi beuki penasaran. Ki Darma oge nerangkeun saha-saha bae anu kawaris elmu dua kitab pustaka karatuan Sunda secara lisan teh. Lamun di tanah Sunda kahiji Eyang Rahyang Linggabuana, kadua Eyang Rahyang Nila Wastukancana, katilu ingkang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ari anu aya di tatar wetan mah anu kawaris teh nyaeta urang Majapahit. Ceuk Ki Darma. Nah make kolu kudu diwariskeun ka urang wetan sagala aki. Ginggi kaget. Atuh Ki Darma kapaksa kudu nerangkeun deui leuwih rinci. Cenah Eyang Rahyang Sanjaya teh pituin turunan Galuh. Sebab anu jadi bapakna nyaeta Prabu Sena anu kungsi jadi raja di Galuhna. Eyang Rahyang Sanjaya kacida dipikanya ahna ku Prabu Tarusbawa. Rahyang Sanjaya ditikahkeun ka incuna Prabu Tarusbawa. Saking nyaahna jirim dua kitab karatuan Sunda oge diwariskeun. Anu ngolotok nyupri elmu dua kitab karatuan Sunda mahnya Rahyang Sanjaya. Ngan bae ieu tokoh leuwih dengdek suhud kana diajar elmu perang tibatan elmu kapamingpinan. Kitu sababna Rahyang Sanjaya sanggup meruhkeun pasukan-pasukan ti nagri sejen saperti pasukan Tiongkok, Cochin Cina jeung sajabana. Ki Darma nerangkeun deui yen sanggeus eureun jadi panglima perang kerajaan Sunda, Rahyang Sanjaya indit ka kerajaan Mataram Kalingga. Sabab Prabu Sena anu jadi bapakna jadi raja kerajaan Mataram Kalingga atau kerajaan Medang Kamulyan. Kitu nate bari mere didikan ilmu perang ka para turunanana anu dicokot tina kitab pustaka Ratuning Balasariwu. Ari sahandapeun Mataram Kalingga teh engke aya kerajaan Singasari. Sawareh ilmu Sunda diturunkeun ka Singasari. Ari disahandapeun Singasari teh pan Majapahit. Atuh Majapahit oge kawaris ilmu Sunda. Sokomo apanan Raden Wijaya oge pituin turunan Sunda Galuh. Ceuk Ki Darma.
Saha urang Majapahit anu pangjago na ngawasa eusi kitab Ratuning Balasariwu teh Ki? Ceuk Ginggi panasaran keneh. Nu pangjago na nampa waris Ratuning Balasariwu manya Mahapatih Gajah Mada. Ceuk Ki Darma mungguh mata kaget pikeun Ginggi anu ngadengena. Naha bisa kitu Ki? Ceuk Ginggi. Sabab Mahapatih Gajah Mada mah hiji tokoh nagarawan anu teu weleh halab-hab ku rupa-rupa paelmuan. Elmu ti mana bae kaasup elmu gaib dipuhit. Ceuk Ki Darma. Maksud kula manaha elmu ti Sunda make diwariskeun ka Gajah Mada Ki? Ginggi nyeleksak deui. Sabab Gajah Mada ge turunan Sunda, ngaran asli nama Ramada Jaya Saksena. Sanajan sakedeung tapi Ramada Jaya Saksena ungsi babakti di Karajaan Galuh. Ceuk Ki Darma. Anak saha ari Gajah Mada teh Ki? Ginggi panasaran. Ki Darma lila rek nembalanana jiga-jiga hayang ngarusiahkeun ngan akhirna bebetus oge. Ramada Jaya Saksena atawa Gajah Mada teh anakna Raden Wijaya, dulur pateterean jeung Tribuana Tunggadewi. Ngan ieu dirusiahkeun. Tapi kitu sababna Gajah Mada anu payah teu puguh saha indung bapana, teu puguh turunan saha, tapi di Majapahit boga pangkat luhur salaku Mahapatih tur dipikasiri ku sasama pangagung di Majapahit. Ceuk Ki Darma. Ki Darma nerangkeun yen salaku turunan Sunda anu disumputkeun. Gajah Mada hayang nembongkeun ajen salaku urang Sunda nu matak inyana geten nyuprih elmu-elmu anu jolna ti Sunda. Bisa jadi inyana jauh leuwih hebat dina leuleuman paelmuan Sunda mah. Buktina dina palagan bubat balad ti Sunda Galuh diperuhkeun ku jurus-jurus Ratuning Balasariwu. Gara-gara neuleuman kitab pustaka Ratuning Balasariwu. Majapahit ngaliwatan Gajah Mada sanggup ngalanglang dunya. Nya jiga Rahyang Sanjaya baheula we sohor di satung kebing langit saamparan jagat. Ceuk Ki Darma. Hanjakalnya Gajah Mada make ngabalad ka Majapahit. Ceuk Ginggi hanjelu. Loba anu teu bisa kapikiran ku akal manusia kiwari. Sabab kejadian mangsa lawas teu bisa diajen ku jalan di pikiran urang kiwari. Usia mah moal kataekan kaja bagus jiga Eyang Rahyang Nilawastu Kancana jeung Gusti Prabu Siliwangi anu ngahajana lungtik langsung ka Majapahit. Malah ketika Nusa Bali sagala eta dina raraga hayang mertelakeun kajadian di Bubat anu sabener-benerna lain beja ti bangsa sejen. Ceuk Ki Darma. Hayang pisan kula ngalanglang ka Majapahit jeung Bali nurutan karuhun Sunda Ki. Ceuk Ginggi ngalamun. Nyamudu pisan atuh hiji waktu ge cig sia ngalanglang Nusa Lombok. Ceuk Ki Darma. Naha kudu ka Lombok? Ceuk Ginggi. Sabab waruka anu asli anu katelahna kitab pustaka Kidung Sundayana ku hayam muruk disumputkeun di ponclot Gunung Rinjani di Lombok. Nyaeta pisan catatan anu sabener nama nu nyieuna waktosna pada wargi mitra kaum dan sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ye dongeng Sunda anu judulna Sarupna di Pajajaran.
Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.